Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kamisa, ilujeng patepang deui sareng Celis Nagara Siswa. Dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta beah janten keneh cukang lantaran pangbadakna kamiskinan di RI. Angka kamiskinan di Indonesia henteu leset dipangaruhan kangos komoditas leueutan serta oge non leueutan. Nanging kangos leueutan pikeun pangaruh anu langkung ageng ka angka kamiskinan. Mastaka Badan Pusat Statistik Suharyanto ngomong, komoditas leueutan anu mikeun akibat ageng. Dina angka kamiskinan diduduki keneh ku beas 18,54% di perkotaan jeung 25,54% di pedesaan. Salila September 2018, geura kamiskinan sabade 410.670 per kapita persasi. Kalawan komposisi geura kamiskinan leueutan sagede 302.022 atau 73,54%. Serta geura kemiskinan sanes leueutan sagede 108.648 atau 29,46%. Geura kemiskinan dipake minangka hiji wangkit haturna mengelompokkan nu nyicing jadi kaayaan miskin atawa henteu miskin. Nu nyicingan miskin nyaeta nu nyicingan anu ngabogaan rata-rata pengeluaran per kapita persasi di handap geura kemiskinan. Tipe nganyaho tingkat kemiskinan di Indonesia per 2018 lungsur baroba kaayaan 8,66% atau sarimbang 20,5% 67 juta jalmi. Jumlah kasebat lungsur 280.000 jalmi. Lamun dibandingkan Maret anu jumlahna 25,85 juta jalmi atau 8,82%. Pamirsa mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.